Ih, anyak kieu we nya Neng, lamun batur ngomongkeun nya, tong didangu Neng, wioskeun kendaya tuh. Atuh hari kadangu kumaha ari Akang Neng, akang mah pan bener-bener bogoh ka Neng nya. Ngagungkeun akang nya. Yeuh, sok ayeuna kieu lamun batur ngomongkeun nya, sawios tong didangukeun atuh ku Neng. Atuh tapi Kang Neng teh ngadangu, batur teh hayo we ngomong. Neng, Kadangu. tutupan we ciri Neng, tutupan. Oh dari atuh. itu tiasa Akang masuk aneh. Batur ngomongkeun Akang sama si Noni sama si Eloni Akang we. pantas nyarios nya. Pan akang bogoh noge ka Neng, cinta noge ka Neng, Neng ka si Noni, akang mah teu hayang ka si Noni mah tuh. Atuh sageluna Akang teh ngahargaan Neng. Tak aya jalan deui atuh lewat dinya, pan ditu mah ditutup jalanna oge atuh Neng. Duka Neng mah teu percaya ka Akang, mah Akang we. Neng, atuh. Hampura atuh Neng. Iya budak gua kemana deh? Mana sih? Kang Ijim. Neng euis. Mang ngating kayak ada kakak gitu. Ya mah urusan orang, ngomong dewasa. Awewe. Kang Ijim kumaha tuh tulungan Neng. Ih, iya aparhan ih. Nya, apa teh gitu-gitu teuing wae ngapoe hayo we. Pasya wae. Terus sakuduna teh Kang Farhan teh ngahargaan eus nya ieu mah Kang Ijim sakuduna Kang Farhan teh teu ngaliwat. Takana jalanna ka Imah Sinoni teh teu sakuduna teu kitu, Kang. Ku izin dibayangkeun, tapi pahan teh sebenarnya mah kitu. Kumaha? Bogoheun ka Neng euis, tapi nonina meunang undang-undang ka Kang Pahan. Kumaha ieu mah geus teh nyari hate pokona mah ambek pisan ka Farhan teh. Ih, kesel Kang Ijim. Kumaha tuh tulungan, Kang? Anjir, si Obos. Yung awe anyar sate, ngaran teh bete Neng Euis kena ceuli teh. Heeh. Terus Neng Ika tuh. Tual deh. Tapi ini masalah si Noni, mungkin ku izin mah orang ngebangan tong ngedeketan dewe ka Sektahan sampai ka kiki. Aduh, ieu kebon sampo. Teh karari kieu barargang kebon sampo teh. Bangun-bangunna pupukna imah kurang pupuk deui. Pupuk geus mahal deui teh. Kebon sampo saya teu kaurus kieu. Sip. Hansip. Ya Pak Kades. Aduh. Aduh Pak Kades ditetangan ku saya. Gog di dieu euy. Karena Pak Kades di dia. Iya, keur ngontrol kebon sampo saya. Baru kieu euy, keri euy barargang kebon sampo teh. Pupukna mahal bangun imah ya. Goreng ya. Iya. Minta bantuan. Siap Pak Kades. Bewarakeun ka warga masyarakat bahwa Puerbo tanggal 8 rek diayakeun pilkada serentak. Aneh Pak Kades saya. Anehna? Kan itu musim Covid-19, musim corona. Ongkoh Cenah ulah berkerumun. Iya. Tapi pilkada hegae. Nah, bisa gitu. Nah, disinilah permasalahanna. Dengan aturan yang ada, dengan undang-undang yang ada, maka pemilihan tetap berjalan, pemimpin harus dilaksanakan dengan cara estafet, maka pemerintah di tengah-tengah pandemi corona tetap melaksanakan pilkada serentak dengan, nih kade ulah salah, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Lamun kadesna juga Bapak go internasional, Ya. hansipnya juga saya terintegritas Iya. Perserikatan Desa-Desa Pak Iya, betul. Insya Allah warga teh gemah ripah loh jinawi sejahtera. Ih, Lamun kolaborasi berdua. wih, mantap bener. Nah maka dari itu ku hansip hari ini akan dibewarakeun Bagus. bahwa tanggal 9 akan ada pemilihan kepala daerah serentak. Ya. Tapi wajib mengutamakan protokol kesehatan. Bagus. Cek Pak Kades mah dengan 3M. Ya. Saya mah 4M Pak Kades. Nah, naon saem deui? Ya. Menjaga jarak, Betul, memakai masker, betul, mencuci tangan, betul. menerima money untuk sosialisasi. Bisa aja ya Oh. Hansip yang sudah berintegritas. Saya lebih paham, lebih ngerti. Eta nu. Man, kumaha ayeuna di pabrik-pabrik aman? Dah, ipuh aing teu menang duit nu garawe eueuh nu gawe. Boga anak buah hiji kitu genyur teh bener. Aing mau awewe kalah dibawa ke tempat lain asupkeun gawe. Tatar anak buah. Anjir. Bajek ditanggung jawab. Anak buah dipasrahkeun ka Herman neangan anak buah sorangan. Ya,
kabur eta budak gitu. Ah, eta mah tanggung jawab dinya bereskeun. Keo, kumaha di pasar? Beres. Insyaallah beres. Aman? Cari-cari kuriling ternyata masih disari nih nongkrongnya brother. Selamat lihat ya semuanya. Naon di sip? Saya diperintah Pak Kades untuk mensosialisasikan atau membewarakan bahwa sebentar lagi akan ada hajat besar Di mana? di kabupaten urang ieu. Hajat Pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada teh ya? Tah eta cerdasnya tanggal 8. 8 Desember. Ayeuna Werbo. Werbo, bener. 8 Desember. Berarti kerumunan massa hari kitu mah meureun. Nah, itu dia. Politik tetap berjalan, cek Pak Kades teh mah. Protokol kesehatan diutamakan. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. yang bersih ya ke biru Bos. tangan. Cuci lagi bisa ya virusan. Ieu masalah pilkada ayeuna. Hmm? Pilkada 2020 tanggal 8 Puerbo. Ari Hansip gede meureun pemasukan eta. Hansip teh can puguh ieu teh duh. Can Tadi teh karak dibere transportasi ku si Kades teh. Pancan hajat lagi, engke beres hajat sok dibagi-bagina ku. ieu anggaran Hansip pira pan meureun geus puguh ti ditu oge aya. Jadi kieu Bro. Anggaran yang keamanan Hansip, terus terang Hansip pribadi teh nyaho. Ngan cuman Hansip mah atas dasar gawe ikhlas, jujur, wilayah aman, cukup yang Hansip mah. Sieun bohong. Sieun bohong bener. Ya bukti wae lumayan. Telepon bos. Oke, mantap. Hai, pucuk dicinta ulam pun tiba brother. Selamat ya kieu sebagai Hansip yang terintegritas Perserikatan Desa-Desa. Saya diperintahkan Pak Kades Wadma 2 periode untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah pilkada serentak yang akan jatuh tanggal 9 nanti. Makanya saya kudu ngabewarakeun ke seluruh masyarakat harus berbondong-bondong datang ke TPS. Tentukan suara kalian, hak pilih kalian, jangan sampai golput. Karena apa? Masa depan negeri ini ada di tangan kalian. Bener. Tapi jangan lupa di masa pandeminya, Naon? Pak Kades 3M, Naon tah? dan 3 miliar. Naon? Memakai masker, lawan KTPS. Menjaga jarak, Terus mencuci tangan. Saya pikir Can. Pilihan nama aya atuh tenang we engke ngajemlang di ditu pilih we anu Kajebak terbaik gitu, menurut kajebak. hate. Itu Tong benang kasogok. Ya. Suara teh ulah sok benang kasogok ku duit gocap. Pilihan hate. lamun cepet Entong pokona mah tong benang kasogok. Lamun sajuta kumaha tah? Entong, Lamun makan-makan entong pokona tong aya sogok menyogok. Karena ini demokrasi. Hak suara kalian harus diberikan kepada orang yang benar-benar tepat untuk memimpin negeri ini. Oke? Oke, gitu Hampur lamun Hansip rada pinter. Pinter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek sip di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ai. Ingat teh tanggal sabaraha ayeuna teh? Aduh, poho deui tanggal teh, tengah-tengah saparaha ayeuna teh. Tuh, Kana ya. hutang mah teh inget. Amang mah kana tanggal geus poho. Ingat yeuh nya, ieu teh kawajiban amang ieu teh. Ieu teh geus 3 bulan. Manya mah hutang 3 bayar hiji wae ieu teh. Aduh, ngaji punten nya ieu pan katingali lah parena ge masih keneh. Nah, murid tuh ayeuna ge beas ge teu laku. Ayeuna teh beas teh maklum lah, ayeuna teh meureun loba bansos anu kaluar ayeuna teh. Bagi Ajis mah yeuh. Arek hujan, arek henteu, arek beas, arek ayak eueuh. Mau enggak mau kudu dibayar. Pokona isukan hari terakhir pokona mah. Teh yang nyaho pokona mah. Lamun teu dibayar keneh ieu gudang ganti ku gudang huut hungkul we ieu malah. Pusing nek Gae lah kitu-kitu da imang nyeum ka Bang Emok teh geuninganan. Ieu jadi liar tungtung nama. kurang wae teh kumaha keong? Kemarin kamu kurang, sekarang ya. Iya kondisieuna geus sepi wae. Oh, dagang sepi ya, nama dagang sepi. Diiseun, Namanya kurang deh ya. Kurang deh. Geus ejen bisnis saririk. Jangan. Ya, yuk. Ya. Sama.
Tapi si Amang dia mah halus. Pas setorna. Kayak mah alaman aya anu metane dia. Nah, Lain orang. si Akeo nonot. Bejakeun we anu mentaan ka dia mah. Ku saya didoakeun sing lancar, sing ngagedean usahana nya. Amin. Sip. Amin. Mangga mah. Ya, mangga. Kang Ijim, jika nama ieu mah aya nama beneran da aparhan teh. Soal nanya, lamun keur teleponan aya nama di pareuman mun geus datang teh. Ani noni deui nya. Udah kumaha emang kitu. Tapi izin bade yang curhat ka neng geus jasa tuh. Curhat naon, Kang? Sebenarnya mah Hai, ada dua insan sedang di tempat sunyi. Kang Hansip. Neng. Sepertinya sedang ada konspirasi kedua hati nih. Ah, enggak, Kang. Ini mah ngobrol hungkul. Cewek mau? Hai. Pokoknya mah kieu lah enak mah. Neng carioskeun ka bapak. Sareng ka bapana Noni. Tanggal 8 tong hilap. Jim, kada poho tanggal 8. Aya naon kitu? Seger ari ka Bladio kan Bladio ripuh. Tanggal 8 pilkada serentak. Wayahna dongkap ka TPS-nya. Ulan teu? Nya. Jim, ulan teu? Nya. Selamat bahagia. mun pilkada pilih nomor sabana. Deka anu mere goceng karena dipilih gue. Biasaan guru. Duit. Waalaikumsalam. Jalik neng nih. Jalik mangga sok ayo mangga. Punten ya Kang Oh, Akang. mangga, sok. Di ngawartosan kangge tanggal 9 Desember 2020 tong hilap datang ke TPS terdekat kangge melakukan pemilihan serentak. Ai neng itu bade nomor sabana. Kangge pilihan mah kembali lagi ke hati nurani Akang masing-masing. Tong hilap oge harus selalu jaga protokol kesehatannya. Ini penting mah eta. Asli mah rata-rata. Mangga atunya dilaju. Oh, ya, mangga. Pada teras. Mangga. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sih nomor barang. Neng, daripada nyawa HP kitu mah atuh bantuan umi atuh di imah. Ieu balaki buruan sasapu-sasapu atuh. Imah nyawa HP we teu isuk teu beurang teu burit teu penting. Atuh meneng-anengan gawe ka itu ka pabrik. Pan pabrik teh meureun. Ieu mah hayu mainan HP, YouTube segala rupa. Atuh dah Bu, ayeuna mah gawe ka pabrik ge make duit. Segawe teh kudu make duit. Itu teh ya, ieu teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Cipah. Alhamdulillah Neng. sae. Cipah. Aya naon teh kadanguna ti jalan teh abdi bade ngalangkung teh. Keleuwah. Banyak teh aya naon reuwas bajek teh. Ih, nya eta murang kali. Kunaon murang kalih teh? Eta hoyong dameu teh meuni hararese geuning ayeuna mah kadang ajis tos tina 2 juta setengah. Pan abdi teh di mana pangintennya? Seueur ku seueurna pabrik teh tapi geus hoyong dapat oge. Mohon ngertos bajek oge bahwa pabrik anu aya di desa Cihelang Raya eta selaras nama pamibade damel henteu kedah ngange artos. Kedahnya. Teu kedah di perusahaan Kan mah kadang henteu mah aya. tina 2 juta setengah. Lebet ka ditu sami. Bohong eta teh. Janten kieu. Nuhun. Saresna sakali deui nya perusahaan mah henteu kedah nganggo artos lebet teh. Mung ti ketika perusahaan meryogikeun karyawan anu skill anu ieu tah palingan eta. Tapi ayeuna ngadangu cenah kedah nganggo artos paling eta kange barudak anu ngajejeuhkeun. Oh supados lancar Nah, pangintennya. intina mah kitulah ngertos beneran ceu Ipah oge. Eta mah ku ageng-ageng teuing. Tah, perkawis 2 juta setengah eta bohong. Sauna teh Barudak dikit teh. cenah tina gaji dipotong di cenah. Tah, bohong. Janten kieu Ceu Ipah. Salaresna mah barudak teh mung saukur jual jasa. Eta mah bade sabaraha wae teh aya diktator kedah 2.500.000. Ceu Ipah. Neng nya kitu. Waalaikumsalam. Eta. Hah? Calon neraka yang panas aja. Calon neraka. Pangsa apa ngaheyap. Tah, gitu. Hareudang kan Kenakeun bonya ya, kenakeun Nuhun. Ajis. Nuhun. Dan eta abdi teh kan nuju mapah. Ngadang aya atos gitu. Nuhun urang kali hoyong damal, da geuning sesah. Da abdi terus pusing ibu teh HP we sareng HP. Mah tidak dikuotaan pangintennya muka YouTube teh nya. Nuhun. Tenang Bu, masalah mah kitu mah tenang. Aya solusi. Nuhun. Aya di Ajis masalah
duit mani tenang bukan nama Kumaha ta Kang Ajis? mohon ngan aya syarat teh Nuhun. biasa 20% dari pinjaman Pami namut 2 juta, janten sabaraha pami? 20%. 2 juta patah Oh 2.400.000. sasasi itu Sasasihan ya. mohon Oh, kumaha tuh? Ah, ibu, hampuranya. Oh. Da abdi mah moal tiasa lami-lami, Cai Ipah, Neng. Cek atuh kitu teh panas. Satu jadi kebo ijim. Mana mungkin Kang, kita kan berteman. Ke Badung ke Soreang. Ijim cinta ke Neng. Ah, naon eta mah atuh Kang Ijim teh nyambung. Kamu nerima cintaku na? Kang, punten atuh kan saya sudah punya aparhan. Neng Elis, apakah nerima cintaku? Maaf Kang Ijim, saya tidak punya perasaan lebih sama Kang Ijim. Lot, urang ke bogo kan Neng Elis. Ditolak wae kumaha teh. Aduh. Kudu ditolak, Bos. Ngerakeun ari Bos. Tah, Bos. Aya ide ya? Ide naon tah maneh? Kumaha? Mun arek ka dukun. Dukun. Dukun palsu aya nama mana? Bener, Bos. Si Duki teh ya, dukun kebo. Keur alus aya nama Bos. Keur usum ke kada kieu mah. Cenah mah loba jelema, Bos, enak ada harinya. Asal bisa memenuhi syarat tak cenah mah. Nu bener teh. Bos. Nanaon ge kudu butuh perjuangan. Rasa cinta teh lain ka awewe. Pamimpin oge boga rasa cinta ka rakyat bakal sejahtera, Bos. Betul. Eta. Bos oge lamun memperjuangkeun eta ka Neng Eis bisa beunang. Wah. Sepakat aya kitu mah urang arek ah. Tanduk uncal ngarampeo tek gerowek nyeng. Bah, abdi teh ka dieu teh, Bah. Bogo ka Neng Eis, Bah. Memang maneh lakunya Jang. Antakan ka dieu teh, Bah, urang ge ditolak sapan kali ku Neng Eis. Urang ge bogo ka Neng Eis kumaha teh, Bah? Jasa teh, Bah. Ke Jang. Urang telepon heula ku Abah ieu. Izin Duan Deon Tanduk uncal ngarampeo tek gerowek nyeng. Kumaha teh, Bah? Jasa teh, Bah. Gampang Jang jeung Abah mah siapkeun we minyak si leungeut teureub si guntur geni Mun Bah aya kitu mah siap, Bah. Kalau kitu mah urang ngehubungin tukang minyak dah, Bah. kade Jang minyakna tong setengah-setengah kudu full komo barisa canting mah teu meunang kudu full ingat cek Abah ya. Izin Duan Deon Tanduk uncal ngarampeo tek berwek cenghel. Susuhan suuh. Oh nyata kumaha tuh urang teh ieu teh nya usaha hararese. Salah kita kawe wae. Aduh kumaha atuh teh ai ieu teh nya. Kumaha tidak. Aduh, Kang Ajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggaling dia Kang. Aduh. Pusing ya. Kumaha tuh Bu teh, Bu? Utang teh maneh harese teh Kang hutang teh. Kang Ajis sanes teu hoyong atuh abdi teh kumaha panen menuju hararese Ajis Kang Ajis. Sanes teu hoyong naon abdi teh emut kana sametan mah. Ya, nya di catatan Ajisnya ya. Karena Ajisnya geus pusing, geus bosen lah itu. Ibu Sophia tos 3 dinten ya. Ibu Lilis tos 7 dinten. Iya Ibu Hasnum bingung tos sasasi. Kumaha ieu teh? Insyaallah abdi ge diusahakeun Kang Ajis tapi kumaha pan ayeuna menuju kieu situasina urang teh nya. Bu, Menuju corona. Bu. Usaha hese Kang Ajis. daungkeun nya. Bagi Ajis mah tongkeun sabulan, Bu. Sadinten oge eta keuntungan yang Ajis. Ibu borongkeun bayarkeun pokona. Bungan oge acan malayar ieu teh kumaha ieu teh? Mun rumaos abdi Kang Mohon. Ajis rumaos tapi pan ayeuna teh usaha teh hararese Kang Ajis. Aya istri mah da geuning ngantosan Ajis teh saloge meureunana nya. Dipasihan ku caroge meureunana nembet jasa naon. Aya mah kondisina nuju kieu Kang Bu. Ajis. Emang Ajis ge terang. Teh nuju corona nya. Nuju corona. Entongkeun sekelasan ibu lah. Tuh nu korupsi loba meskipun jadi mah zaman corona ge loba nu korupsi. Manya ibu teh bisa korupsi atuh kasalaki dibere cepet simpen 20.000 bisa nyimpen tah 20.000 mah. Jak Ajis. Kang Ajis ujung-ujung dipasihan 100.000 ayeuna mah. Ya kan Kang salah Imam oge uyuhan alhamdulillah aya. Iya mah. Pokona kira Ajis pusing sebenarnya naginan-nagih wae ka dieu teh.
ku Ajis dipasihan ieu. Saminggu. Lamun teu aya saminggu, ieu nu aya di bumi arek naon we ku Ajis canak pokona melah pusing abdi teh ah. Nyalah siap Kang Ajis mudah-mudahan si aya milikna lah. Weh, abg harade arek kamarana ya. Beneran nya, Bos. Arek kamarana ya abg teh. kurang minyak teh. Jangan didinya. Oh, kabeneran atuh papangih di dieu jeung Amang. Heeh, Mang. Mang, kayak naon? Minyak hadewe si Bos Ijim. Keur naon? Teu nyaho. Keur awewe, Mang. Keur awewe. Keur awewe? Heeh. Aduh, eta mah teh kudu make minyak kenalan Amang ari keur awewe kitu mah atuh. Naon ngaran naon? Hah? Naon ieu? Aya pokona mah moal nyaho lah. Ieu aya minyak kenalan Amang. Aya ku Amang khusus ieu di datangan di langit. Baraha, Mang? Boga duitnya sabaraha? Aya eta oge 100.000, Mang. Aduh, atuh mah duit 100.000 mah atuh mah nya ge mahi paling ku Amang dibere sakitu teh setengah. Wios banget. Yang penting manjur we. Wios duitna. Yang penting manjur di Bos. Pokona ieu mah make minyak wangi Amang ieu mah ngajamin pasti diterima lah pokona mah. Yo, ku Amang dibere anu setengah tah. Coba tuh Bos sakitu mah. Oh, murah tuh tutup. Coba Bos. Ya, lumayan eta. Pokona mah pasti diterima we. Bos, Pastinya siap. Yuk. Bos. Mahi eta kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Haji. Ah, iya. Kumaha damang? Ai ari masalah kabarna damang-damang wae ngat. Aji sing pusing kudu ka dieu wae teh ya. Itu amang teh kumaha teh 8 poe itu ya. Aduh, kumaha nya ya bayarna? Corona ya, Ajis. Corona wae pusing nih. Ah, emang teh. Teu salah. Mohon. Nih, gak pada baso. Ya. Mohon, teh ada. Ajis lagi ka teh nuju ningalian we. Soalna naon? Ajis teh hoyong ngadamel baso kin di bumi bade bikin usaha lah gitu. Bikin usaha baso oge Kang Ajis. Mohon. Ah. Masalah hutang. Lunas. Oke. Asal hiji syaratna. Tong beja kasih Neng Ika nya amboga hutang heuh. Siap. Awas mau bejo. Neng Ika makanya Payun. Pada ti Payun Kang Mohon Ajis. pada ada mah ieu teh. Oh, mohon. Kang Ijim, ini mah geus matos ah. Cekap sareng aparhan. Tos teu kiat, kesel pisan sareng aparhan teh. Kieu atunya. Kieu atuh Neng Euis. Ijem teh asa bogoh ka Neng Euis teh. Daripada dipendem wae ngabengkak. Bisa nengenan ucapkeun we ijem teh bogoh ka Neng Euis. Kumaha maksudna Kang Ijim? Maksudna kieu ijem teh bogoh ka Neng Euis. Ayeuna teh bener-bener sayang ka Neng Euis teh. Daripada nyepahan kitu wae ningan ku Ijim. Sang Ijim. Jadi Kang Ijim teh nembak Euis? Muhun. Nyatu ditampi Kang. Aduh, yes. Alhamdulillah, amin. Tapi ngan saukur 5 menitnya Kang. Wios dah, 5 menit oge daripada henteu pisan. Lu bener. Neng Luis tega. Mana kawan?
hancurkan. Aduh, Ningis. Uang ke Bogor ke mana Ningis? Bos, bos. Hancuri kowe. Bos. Ningis. Ay, mana tengarti? Tengarti masakan cinta. Bos. Lah ka dipikiran nu ka ditu mah. Harima loba. Emang loba teh mah teu bisa. Neng Ika aya. Aneh kanan itu. Ayo bos, jajan heula nama bos lah. Padang bos, nasi padang. Nasi padang wae mana mah mikir teh mikir beuteung we ayo. Nyaho pasaan hate. Keke butuh tenaga. Emang butuh tenaga ya hate nyeri kumaha mah bisa daang. Kamai cair. Gampang eta mah masa eta mah daang mah engke aing ngomean ya teh urang. Aduh, diomean ke diurut lah. Arek diurut hatena. Jim. Yo. Bisa bos. Masalah kunaon eta teh? Masalah kieu urang ke Bogor kan Neng Euis ditolak euy. Ditolak? Heeh. Gampang bos. Awe mah loba. Lain Neng Euis sungku. Cakep. Neng Ici. Aya Neng Nani aya. Kamari oh bos. Sareng Neng Ika itu kumaha caritana bisa kieu. Neng Ika memang langsung Bogor ke Neng Ika tapi Neng Euis lebih Bogor usan euy. Jadi anak kumaha eta teh izin teh. Urang ditolak. Terus anak kumaha? Kumaha susina urang nilai bunuh diri mah. Tapi ulah Jim bunuh diri mah dosa. Tapi sih aya bener oge sari kitu mah ngarasakeun lah urang nya masalah teh mah ka awewe kumaha. Ente bunuh diri aya can tepatna? Aya wok. Udek di bejaan tepatna. Di Nyamatan aya. Eta ti iseun can aya jelema nu lewat ka dinya. Wok bener tah. Di Jambatan Anyar sugan we urang ka Suga Anyar euy. Gus, ngomong teh asa emang na surga teh bisa anyar. Tah mimpi. Terus nu aya batur we di itu. Aya batur mah. Iraha. Kemari na mimpi Pas jalu naik motor turun di bumi jeung lalaki. Aduh. Eta lalakina turun dina mobil sedan coba. Bener lain bohong tukang bener. Tuh tapi bunuh diri mah dosanya. Tapi di dinya lamun si Ika si Euis ningali tadi jeung na mobil sedan. Aduh. Saya mah bener tadi. Bos, Meuli pesawat bos lah. Pesawat. geus kabuktian pan. Mani digeneng pisan. Dibukakeun pantona calik. Duh nyeri ya teh. Eta bener tadi. Lu nyeri. Ayeuna mah Kabar Jim. Kumaha tuh ayeuna? Sok ana mah ka ditu. aya eka bunuh diri. Dituturkeun ku saya motor. Bos, si Ijim frustasi gara-gara si Neng Euis. Tepan si Jim cenah pae. Bener. Ngurangan beban negara. Bunuh diri mahena engke. Antepan geus antepan lah. Tinggal Urang si Bajek. pokoknya nama Anjalo. Si Ijim eueuh lewat bunuh diri. Tinggal si Bajek. Saingan berkurang. Saingan Bener. berkurang. Bis Beban urang negara betul. berkurang. Nambah lancar bis urang bos. Enak urang tonton sih. Urang kanton bos aya nama. Terima teh 5 menit dalam minyak ieu mang aduh. Tapi ditarima teh eta make. Terima tapi 5 menit tadi sedih aduh. Tapi alus pan eta ditarima. Sampai 5 menit aku di hati aduh. Ari kamari meurina setengah apa pul. Dia atas sepakat ku 100.000 duitana emang. Atuh salah maneh permeureunnan kuduna mah eta mah 1 juta hargana oge. Oh 1 jutanya mah. Aduh, dia aduh salah. Tapi nama ke mah meurina 1 jutaan atuh ari hayang ditarimana 2 tahun mah. Oh mang atuh ke mah 1 jutaan amang ah. Ayeuna mah kuy amang ah. Gaji ke Aduh Gusti nu agung aya zaman kiwarinya. Budak masih kena percaya ka dukun eta ku aing anu dibikeun teh ting minyak jurig ting minyak kernahawan eta teh. Bak we teh aduh rada kenah ieu mah dagang teh yeuh. Ngan kieu jeung kieu we laku we rada kenaheun ieu mah yeuh aing geus aya mah baliklah Bos, pokoknya mah elok bunuh diri. Ulah. Bahaya ini bahaya. Batu we. Ulah. Paeh mah ditarima. Emang aya batur itu. Ayo naon ya? ek terjun bebas. Astagfirullahaladzim. Ulah waka. Tong waka. Cicing heula cicing. Napa kades. Ulah kaluncat. Kacau ya. Jagaan juga. Ulah. Si Hansip Aduh, ada rese di kades tadi. pusaan Loba ka pulsama. Naker pusang. Halo Pak Kades. Iya Pak Kades, saya warga nu rek luncat di Jambatan Anyar. Bayangna Pak Kades ka dia?
bakal. Lah Pak Kades. Wayana Pak Kades ka dieu. Bahaya ieu. Ya siap Pak Kades. Nuhun Pak Kades nuhun. Kunaon? Mangga ti hansip mah. Urang- Ngati nade di desa hansip mah. Urang teh hansip geus terintegritas perserikatan desa-desa. Semua masalah bisa diselesaikan. Woi, aya naon ieu teh kan ngarariung kieu? Luncot. Hah? Luncot. Arek luncat saha? Si Jim. Lain gitu. Kela. Dengekeun. Mana rek bunuh diri? Rek bunuh diri Jim? Heeh. Bener, mendingan kena bunuh diri, head. Ajang naon hirup oge sia mah. Hari riweuh. Tong. Menjepitkeun. Bahaya. Mending bunuh diri. Tong. Geus. Pan kita boga relasi di akhiratna teu boga dulu bahaya. terbang aja. Geus bunuh diri. Tong. Aya naon. Ah, Pak Kades ieu tah. Arek loncat Pak Kades. Bade luncat Jim. Ade. Astagfirullahaladzim, ulah bunuh diri Jim. Dunia tidak sebesar daun kelor Jim. Eta bener. Sing ingat Jim, sing ingatnya. Kunaon ieu teh Akang? Iji bade loncat dia urusan hate saurna teh mohon eta. Emang masalahna naon kitu make kudu rek loncat ka wahangan? Sapan kali ditolak cinta 5 menit diterima. Geus. Aduh. Pedih, Jenderal. Gak aneh mana keo. Nges. Putus cinta Kang Ijim. Dunia teh teu selebar daun kelor Kang Ijim, masih kene seueur istri-istri nu sanes teh. Jam, jadi mau saya bunuh diri teh. Ah, mah jadi deh kan eneng Ika aduh sugane. Jim, ayeuna mah kieu lah. Daripada maneh arek bunuh diri, masalah teh ayeuna mah itu aya goreng hui panas, kopi hideung haneut, jeung udut. Nah, rasa teh bos, buatan neng Ika sanes. Puguh, buatan neng Ika. Aduh. Ari kieu urang teh genah katempona akur jeung dulur jeung salamurnya nama geus. Damai itu indah kawan. Heeh, tapi aya permintaan. Naon tah permintaan naon ditah? Udut sangkona. Beres nih kitu mah jeung tongboran ngerokok jeung goreng hui, martabak ge aya. Hayu. Oh, buatan neng Ika tuh. Bener Bos, mah. jeung duitna tuh, bos. Oh, mohon mangga Nika, nuhun mangga dilajeng. Hati-hatinya Nika. Sip. Si Ijim karaksa kitu ge arek bunuh diri, arek luncat. Ngomongna arek saingan jeung urang-urang di jalan. Karak hate arek bunuh diri. Sistem cek maneh teh mah Herman. Ayeuna mah geus sip urang moal lila. Itu goreng hui bisi kaburu tiis. Jeung kopi haneut jeung udutna. Nasib rapat nanti. Siap. Tiheul aja. Oke, siap. Oke ya. Siap. Urusan cinta geus rek laluncat. Masalahna 8 kali ditolak, 5 menit diterima bari ngeusan deui. Tapi dipikir-pikir lamun urang oge ngalaman kitu luncat digana. Amit-amit ketang ah. Bunga.